Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 20 genepna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewuh laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 20 genepna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dong dong tes. Andewi ngarasa heran ngadon ujug-ujug aya 3 jalema anu megatan. Padahal baraya lain, dulur lain, sarta wawuh oge hanteu. Dina hatena geus taggoe, pasti aya galaga teu hade. 3 urang jalema anu kiwari pancu di hareupeunana. Saurang-saurangna dipencrong ditilik-tilik ti luhur nepi ka handap. Nu kahiji mencrong ka saurang lalaki kira-kira umur 40 tahunan. Make papakean baju kere nyimbar dada. Dina 2 leungeunna katempo melit rantai wajah warna hideung wulung. Geus saeutik karahaan. Lalaki eta nu katelahna ki bargola. Kaceluk anu mibanda tanaga rosa luar jero. Sedengkeun rantai anu melit dina leungeun beratna teh kurang leuwih 50 katian. Jelas moal kaangkat ku tanaga jalma basajan eta rantai teh. Ilmu andalan si bargola katalahna jurus wulung bare rantai. Red Andewi ngareret kanu kadua. Jalma nu kadua sarua lalaki. Pedah ieu mah rada geus kolotan. Dadeganana biasa, teu gede teu leutik. Sirahna diikat ku ikat ciri khas urang peuntas. Rada aneh mun ditelek lebah panona.
Peda siki panon eta jalma hideung kabeh taya bobodasan. Dina cangkengna nyelap dua badik kembar di sarungan ku kulit mencek buludru. Eta jalma nu katelah si buto badik setan kembar. Nilik dina ngaran jelas eta si buto lain urang Sunda atawa urang Jawa, pasti nama urang pentas. Red Andewi ngareret ka jalma nu katilu nyaeta pangkat awewe geus rada umuran, kira-kira umur 50 tahunan. Tapi tepati katempo gurat peot kokolotana. Punten. Tapi sok sanajan umur geus 50 tahunan, tepati katempo gurat peot kakolotan. Kulit rupana bersih ngan huntu harideung kabeh. Sarta panona kences sabelah anu beh kenca. Buukna bodas carang bari digelung sasak ku susu konde. Leungeun kenca eta jalma nyekal iteuk corak oray. Leungeun katuhuna nyepeng gembolan anu teuing naon eusina. Ngaran eta awewe nu katelah Nyai Sampir. Eta jalma kaceluk muhit ilmu jurig tingkat luhur. Sanggeus merhatikeun katilu urang jalma anu megatan jajalaneunana. Pok kadengi Andewi cumarita. Naon maksudna? Aran dikatiluan teu pupuguh megatan jajalaneun kaula. Naon kahayangna? Sora Andewi tegeug taya karingrang. Banguna sifat Laraspati geus tumerap tur manitis ka diri Andewi. Andewi, kami tiluan megatan jalan Andika. Pedah kami tiluan katarik perhatian ku pedang dina anu aya dina leungeun Andika. Mun teu salah tenjo ciri-ciri eta pedang asa sarua jeung pedang milikna si Laraspati. Bener teu eta pedang anu dicepeng ku Andika teh pedang kilat maya? Ceuk Nyi Sampir malik tumanya. Nya, memang bener. Teu salah. Terus naon maksudna? Sora Andewi tetep tegeuk. Oh, jadi maneh teh nu ngaran Andewi murid Laraspati meureunna nya? Salaku jago patandangna Sunda Makalangan. Nya, kitu kabuktianana. Singket Andewi. Ngora keneh murid Laraspati teh nya. Panyana Andewi murid Laraspati teh saumuran jeung aing, tapi ngora keneh budak satepak, budak ololeho. Soal umur terjadi masalah Nyi Sanak. Yeuh, lamun bener maneh muridna si Laraspati, pikeun kami tiluan asa bobok manggih gorowong. Teu kudu jauh-jauh ngajugjug ka Panjalu nepungan maneh. Ari kaburu panggih di dieu mah kabeneran we, di dieu we urang tangtukeun saha anu leuwih jago di antara urang opatan. Maksud Andika soal Sunda Makalangan? Tanya Andewi. Nyahuut atuh sia teh nya naon deui? Aing tiluan nepungan maneh. Pasti soal Sunda Makalangan lain rek ngajakan ngaliwet atawa rek ngajakan ngariung Bang Emok deuleu. Kieu Nyi Sanak. Lamun soal Sunda Makalangan, kula siap rek iraha jeung di mana wae oge. Kula salaku pawakil tinu jadi guru bakal narima kalayan hormat kasakabeh jawara patandang anu rek adu tanding jeung kaula. Tandes Andewi. Sabenerna
kagok ngalawan jawara seumuran maneh mah Andewi masih keneh bau kencur. Lamun ditilik jeung diperhatikeun asa can pantes jadi jago patandang Sunda Makalangan ngawakilan guru ilaing teh deuleu Andewi. Katempona Andika masih kurang masagi. Seumuran Andika mah kasebutna masih sengserang panon. Keur memejehna beger, memejehna nguruskeun sirit. Eta maneh geus kawin acan Andewi. Mun acan buru-buru gerak kawin bisi kaburu kiamat manten. Andewi tenembalan nyel manehna kaburu ambek kasigeng jeung asa disapirakeun tayohna mah ku nini sampir. Kurang ajar. Teu wani loba, teu kudu loba carita. Teu kudu ningali umur rek ngorarek kolot. Lain urusan eta. Nu jadi urusan mah bisa teu Andika ngarubuhkeun kaula. Aing mah asa teu tega ngagelutanana oge. Lebar sakitu maneh alus rupa. Angguran mah buru-buru maneh geraneang pisalakieun. Montong hayang ulu biung dina dunya kajawaraan. Ngarah teu madarat ka diri sorangan. Ayeuna mah mending kadiekeun we eta kalung giok kagegelan Sunda Makalangan. Geus kitu mah jung balik we ka imah. Bantuan indung kaprak-kaprak di dapur teu kudu ngilu tarung. Rai paroman Andewi beuki nyeak beureum lir beusi atah meuleum. Ki Doger anu jempewe ti tadi nalika ngadenge dununganna dilelecek kitu mah pok nembalan. Gagabah nyarita teh nyi. Ulah labora dulu. Sanajan dunungan uing pangawakan anak awewe bari ngora keneh, tapi ajen pangartina mah geus satingkat guru nasia. Malahan dina tindakan ngalawan musuh, dunungan uing mah leuwih telenges batan guruna. Jadi yeuh hati-hati nyai mun nyarita teh. Mun dunungan uing geus ngamuk, rek sanu nahan. Kumaha mun manehna nyerenteng, rek sanu ngalawanan. Hayo sia. Hah? Baru murid Dewi Pedang Laraspati teh sok amuk-amukan. Montong sok amuk-amukan ngewa ngora keneh mah deuleu. Bisi gancang kolot. Komo sasarentang jiga bagong adu mah. Ulah deuleu pamali. Sing bager, sing pinter, sing bener angguran mah. Walon ni sampir beuki ngalece. Lah sok jiga nu nyawe mamagahan batur sia nyai. Marukanan uing teu nyaho kitu kana kalakuan goreng maraneh tiluan. Yeuh dengikeun maraneh tiluan. Ku dewek mah geus kaitung kabeh oge deuleu kalakuan galoreng maraneh teh. Tah maneh nyai. Maneh teh tukang nganjuk ngahutangnya ka warung Bijumi bari tara mayar. Hutang di mana-mana tempo ditagih sok api-api bodar. Bener tuh. Komo di warung Bijumi mah osok darmaji dahar 5 ngaku hiji. Malahan malamun poe Ahad jeung poe Sabtu sok darma tuh dahar 5 ngaku hanteu. Bener teh nyi? Tah maneh tah anu panonna hideung kalakuan mah teh curaling, unggal peuting ngubek balong batur jiga sero. Badik lain jadi pakarang-pakarang teuing, mimindeng nama dipake ngecerakan lauknya. Tamane ta anu leungeun aya rantean. Kalakuan maneh teh mah hiwal teu lumrah jeung batur. Hayam dipacek, domba dipacek, tangkal cau dipacek, kadang kerusum hujan taneuh di bolongan dipacek. Kadang lihat belut oge sok disodok maneh mah ku jurus daplok monyet jeung geblek limus. Bener tuh.
Cek Ki Doger togmol ti ditu nama malik ngalelece kanu tiluan. Kurang ajar, curing si aki-aki peot, sentak si Bargola balik ka kerot huntuna ka berung amarah. Sedangkan si Panon Hideung tetep tenang teka pancing amarah. Saha maneh aki-aki peot, jol-jol pipi leuweun ngilu nembrong ngomong. Maneh teh kabogona si Andewi lain. Pira aku lamunnya kabogo si Andewi goreng patut gitu banget. Jika bujur katel eta biwir jiga liang bool. Lecenyi sampir. Jaga sungut teh deuleu ya. Memangna Andika geulis sakitu banget jiga karung hueut teh jebak koromot sia. Jebak peot geuning ka handap nama. Dicolok nyelok sia dicabut manyun sia. Hup, repeh Ki Doger, sok mundur Ki Doger. Nah jadi kalah popoyok ka batur geni, mundur. Tong pipiluan kana urusan kaula, mundur Ki. Cek Andewi ngabedol Ki Doger sina mundur. Tuh mantu dan Nimas, kudu dilayanan jalma goreng bibir kitu mah. Asa ngeunah ngalece batur teh. Dasar bibir teh bengkulet teh tulangan. Teu ngaletak bangku sakola nu kitu mah Nyimas. Cek Ki Doger gugurutuk. Kituna teh bari nurut mundur ka tukang. Nya meunggeus tong sarwana Ki. Mending Ki Doger daguan tuh handapeun Kiara. Keun ieu jalma tiluan urusan kaula. Cek Andewi. Nya siap dunungan siap. Bisi engke rada ka non kateter mah sambat we dua latip gitu we nya bari teh jarak bumi. Nya kumaha Ki Doger we lah. Cik daguan di ditu. Nya siap dunungan siap. Walon Ki Doger gedi gue ngaleos murudiuk handapeun tangkal Kiara. Andewi malik deui kanu tiluan tuluy nyarita. Ayeuna mah mending tong loba ngomong ngarah teu micenan waktu teu puguh. Mun Andika rek nguruskeun Sunda Makalangan, der urang adu tanding di dieu tu kudu ka Panjalu. Seret. Cacap nyarita kitu ngadadak. Langit di Jomantara jol ngabarasat ngemprai kilat. Telila wush barasat bret. Sanggeus kilat ngabarasat gerwe ngakebret hujan cukup gede. Cai hujan murubut deres maseuhan papakean opat urang jalma anu keur adu hareupan. Di Jomantara kilat saleseran di barung guludug gumuruhan. Andika siap, yakin ngalawan dewek tiluan. Katempona Andika can asak deuleu Andewi. Jadi mending ngagugue karena tawaran dewek nu tadi. Sok pasrahkeun batu permata gio teu kudu ngorbankeun diri percuma deuleu. Sabab Andika moal bakal kuat ngalawan aing tiluan. Sok gerak kadiekeun eta batu gio. Engke geus kitu mah balik. Eta cara leuwih aman pikeun diri Andika deuleu Andewi. Cek Nyi Sampir mimiti serius. Soal asak jeung henteu atawa masagi jeung henteuna eta lain ukuran. Anu nangtukeun pakalangan kumaha kawani jeung kapinteran urang ngalakonan tarung katut kaparigelan. Kumaha apes henteuna senajan urang jawara pilih tanding. Ari geus waktuna apes mah ku budak satapak ge eleh.
nyaan cara ngomong nama Bleg Laraspati sia teh ngan teuing soal ajen pangarti nama nah sarwana henteu jeung guru ilaing. Ari si Laraspati mah jelas jalma linuhung ilmu jembar pangabisa. Aing tiluan oge geus pernah ngasaan kahebatanana. Tapi teuing muridna mah asa cangcaya deuleu dewek mah. Geus jelas Nyi Guru Laraspati seorang jawara linuhung masih can pantes mun kaula dibandingkeun jeung guru kaula. Ngan kaula selaku murid tunggalna nanggung kewajiban mertahankeun marwah kehormatan Nyai Guru. Kula siap yang hareupan aranjeun tiluan rek saurang der rek sakaligus tiluanana sor maju. Nyaheug atuh ari maneh kekeh kitu mah ngan ulah sambat kani aya lamun maneh cilaka ulah aya tungtutan naon deuleuan Dewi. Naon wae balukarna, naon wae resikona, naon wae akibatna, kula siap. Tandes Andewi. Red Nyi sampir ngareret kadua baturna. Meureun nanyakeun sanu rek maju ti heula. Hasil isarah si Bargola nu bakal jadi lawan munggaran. Set harita si Bargola anu rante melit tina leungeunna lempang ka hareupeun Andewi. Terus mere salam panghormatan. Andewi tenget merhatikeun tangtungan si Bargola. Leuwih tenget deui merhatikeun kana rante wulung wajah anu melit pageuh dina leungeun si Bargola. Set si Bargola saega diri ngawangun kuda-kuda. Rante wulung wajah ngareketek ranteng dina leungeunna. Eta rante sabaraha kali disipuh ku seuneu kawah gunung sehingga kelirna jadi keling tur jadi teas luar biasa. Set Andewi oge sarua saega diri. Pedang kilat maya dibebaskeun kana taneuh cerep. Maksudna mah manehna moal waka ngagunakeun jurus pedang ngalawan si Bargola. Manehna milih mancuhkeun kuda-kuda masang bubuka jurus leungeun kosong pupur bayang. Kiwari Andewi jeung si Bargola geus adu hareupan. Sedengkeun di Jomantara hujan masih kene ngagebret gede. Masih can katenjo bakal piraateun. Sementara duanana can wakadar tarung, saling ijir serta saling ukur heula kekuatan masing-masing. Kolenya buarasa ceger. Bareng jeung ngoleh nyaina saleser ngebeledagna guntur si Bargola mimiti ngebalakan nyerang coela jeung siuk harita si Bargola nyemprung nyebrut narajang ngabelesurkeun tenggelan rantai wulung wajahna. Peureub anu dibelit ku rante ngadius kuat nyingraikeun cai hujan anu ngagebret tarik nyirikeun tanaga jero jeung luarna si Bargola bedas tur kuat kacida jiga bagong leuweung. Set Andewi gentak ngelit tak-tak dimiringkeun salaras arah tenggelan lawan siuk gilak plos wush. Peureub si Bargola liwat sajengkal nyipat pisan saeutik kana beungeut Andewi. Tebakan angina karasa peureuss. Tandaning tanaga tenggelan rantai wulung wajah teu bisa dianggap enteng. Meh akur peureusna jeung sora soang anu teureun-eureun disada. Set wuut si Bargola cepat mindo serangan. Setengah ngagajleng tenggelan kenca digejretkeun rek ngarah kana sirah Andewi.
Tapi setiu Andewi masih rikat ngahindar. Kuda-kudana ngelid gerak serong ka sisi. Deak siuk deak. Tenggelan si Bargola molos labas ngeceger kana lemah. Cai kuat ka muncrat taneuh ngageter lilinieun. Cukup pikeun nyeun Andewi kaget. Jalma-jalma nu keur pada nyaksian oge sarua kaget. Nampo kumaha kuatna tenggelan rantai wulungna si Bargola. Teu kabayang mun segeuna kana sirah moal teu ancur sakaligus jeung awak-awakna. Para wargi sadayana sateu acan dilajengkeun kana carita dongeng sok sanajan reang ku soang mamang nawisan sumangga kanu peryogi kawas-kawas Sunda. Marirah peryogi kawas Sunda, peryogi iket sepertos KDM, belangkon, acuk pangsi. Mangga kantun dipilih, kantun diklik dina layar aya tah dina layar di juru beh kenca. Klik di dinya. Teras dipilihan mana nu cocok, mangga dipeser. Nya. Para wargi meser 1, 2, 3, 4 eta sami sareng ngadukung ngarojong kana pedaran ieu dongeng. Kitu pangintennya mangga lajengkeun deui. Di pakalangan tarung si Bargola terus ngadesek nyerang. Tenggelan kenca katuhuna ngadarius bangbaraan datang pilih genti. Murubut meh jiga hujan silantang. Kali ayeuna Andewi teu ukur ngelid nyingkah. Tuh serangan si Bargola diladenan ku takisan-takisan leungeun katu kencana. Siuplak-plak kadugdas. Wer sorodot. Andewi nyerodot ka tukang. 1 tas puluhan kali ngadu takisan. Leungeunna ngageter saeutik rada linu. Halisna kerung, heran ku kaanehan rante anu melit dina leungeun si Bargola. Nu dirasana eta rante jiga nyidem kakuatan aneh. Seperti tameng anu bisa mantulkeun sentakan tanaga jero lawan. Kajurung ku rasa panasaran. Setut. Andewi nyobaan ngaladenan deui. Leungeunna kepret jangjang dikombinasi jeung temprangan bulak-balik pikeun ngabendung serangan si Bargola. Plak-plak des wuduk siung plak des. Menang 10 jurus jual beli takisan. Andewi coba anu malik ngadesek nyerang ka si Bargola. Dina jurus pupur bayang bajrakila. Sapasang leungeun Andewi beberebetan diadukeun jeung rantai wulungna si Bargola. Berebet des plak duar. Cerjeg. Si Bargola ngacarijeg mundur ka tukang. Andewi oge sarua. Ngan beungeutna pias sarta leungeunna kasentar kuat bari jeung ngebul. Di dieu kakarak Andewi sadar beuki yakin lamun mah rantai wulung wajah anu melit dina leungeun si Bargola boga kaistimewaan nyaeta bisa mantulkeun tanaga jero lawan. Jadi rek sakumaha wae ngadu tanaga jero bakal percuma mental ka dirina sorangan. Untungna Andewi teu jiga baheula. Dirina nu kiwari geus tutug sampurna nyungsik sagala ilmu Dewi Pedang Laraspati. Jadi teu butuh mikir lilah di mana yang hareupan kakuatan lawan model kitu gancang manehna ngarobah tangtunganana. Set. Andewi jol ngawangun tangtungan nu beda. Sukuna teu ngawangun deui kuda-kuda silat, tapi nangtung biasa malah semu sesoloyongan jiga mabok. Si Bargola colohok nenjo bari kaheranan. Nyi sampir jeung nu lainna oge sarua hookeun. Har, ari dunungan dewek kunaon deui. Nah jadi sesoloyongan gitu jiga nu weureu tai ucing. Piraku mabok tai ucing mah atawa weureu kadu gitu kamari di pabuaran. Aduh, aing aya wae. Padahal mah ari rek hees mah di mah we atuh ulah di pakalangan. Edan geuning dunungan aing teh.
gerantes kidoger garo-garo teu ateu. Kabeh oge nyangkana kitu ka Andewi teh. Padahal sabenerna Andewi sesoloyongan teh. Ketak Andewi jika kitu justru keur ngawatek hiji kanuragan aheng nyaeta ulin Slebor Kilapanca. Nalika nu araya didinya keur mencrong kaheranan, no atuh ari keur kitu barasat ulu waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.